di acara nikahan sorangan dulur. Subuh-subuh buta aing geus paci eueuh sorangan sia budak. Teu hilap meureunnan salat subuh heula meh naon cenah mama muda meh lancar acarana. Dilanjut meureunnan nya naon deui aya lain musapan banget mah. Piraku teuing aing kudu musapan bujur budak. Ai sagala lehewan ing seurekeun heula. Lainnya disebutkeun ari sungut jelema rariweuh jasa. Anu arek kawin saha? Anu riweuh sungut saha? Atuh nya barudak. Ngaranna oge jelema ari ngaran-ngaran geus ngadenge mama muda orang Sunda arek kawin teh menitikeun rariweuh we nya pada narananyakeun mama muda orang Sunda arek make up di mana? Mama muda orang Sunda arek di make upan ku saha? Karena ai disebutkeun nya ku aing tarek make up sorangan aing mah cenah pada teu percayaeun be. Eta sungut jelema tikeun rupa-rupa be. Sagala anu ngomong atuh emang bisa cenah. Aya deui nu ngomong asara sakral loh piraku cenah kudu dangdan sorangan mah. Aya deui sia budak anu paling nyeletuk handal yang tai teh. Pokna naon cenah panganten teh ieu mah menitikeun pelit cenah meni jiga be ente di sarahuangan. Nyebutna teh naon cenah budak? Aing teh nyawa tukang rias. Logikana kieu we sia budak. Kokod aing oge disewa ku batur. Piraku teuing aing kudu nyewa kokod batur. Melangna naon sieun kokod monongeun. Dasar aing nya barudak hirupna sabodo amatan. Eukeurna aing nyewa ti batur. Aing teu menta dipangmayarkeun ka batur. Eukeurna aing usal isal sorangan ge nya. Aing teu menta tulung ka batur. Pan bersih kudu ngomong mah barudak henteu batannya. Sagala meunang sorangan budak. Puas aing neuleuh hasilna teh. Perkara meureunnan bagus henteuna mah sapodo teuing. Tah sia barudak anu keur basa kamari nararanyakeun mama budak orang Sunda masang henana ti saha jeung ti mana? Teu nyewa sia budak aing mah. Make naon atuh cenah meni bagus kitu? Make tato hena meulina di online. Anu masangna saha cenah meureunnan? Saha we anu ngelol. Ini dia hasilnya. Sampai jumpa.